Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Gemerlap dunia nu endah, hiasan makin berlimpah, jadi loba jelema betah, janten poho alam berjah. Tamben ke abdi jeung anjeun, kajen ulah pipilueun, hubur dunya omat pijeun, bendu pangeran sim-sieun. Tong betah teuing di dunya, nya sabab sifatna fana, moal langgeng salamina, nu pasti mah bakal sirna. Kiamat parantos nunggu, cuma kantun ngantos waktu, di dunia jalma matamu, balik ka Gusti geus samtu. Tapi kadang jalma poho jeung pura-pura teu nyaho, beungisna kiamat sugro, dahsyatna kiamat kubro. Loba jalma hare-hare, akhirat teu dipalire, majar teh kumaha engke, nu penting hirup teu kere. Awak rela jadi korban, nyawana jadi taruhan, harta nu jadi idaman, asa panjang kahirupan. Loba jalma nu katipu, akibat ngalebur nafsu, loba jalma anu milu, kasetan anu dipendu. Loba jalma anu nyasar, nutur tapak Abu Lahab, akal mang kana adab, gara-gara sibuk kasab. Abong ngareng abdi dunia, nu disiar ukur harta, abong nu diudak bagja, ibadah teu diropea. Loba jalma salah kaprah, wani ninggalkeun parentah, Gusti miwarang ibadah, olah wong pasti kewegah. Ibadahna ditinggalkeun, harta anu difokuskeun, nafsuna teu eureun, nguber-nguber dibeunghareun. Lamun kabeh jalma sadar, alam sarjaminan sasar, pasti jalma moal nyiar, kana pangkat kana gelar. Sabab harta jeung jabatan, lenulung kana hisaban, emas jeung intan berlian, tenulung kana siksaan. Loba jalma asik-asik di dunia eueuh kapanik, teu mikir kumaha balik, naudzubillah
Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti anu mulya ngajaukeun sadayana tina sifat hukum dunya tina akhlak nu dicela